Mapai jalan satapak. Weh, lagi ngopai. Heeh. Kan gue yang gitu kan tadinya Aduh. aku kirain mau Maroko kan dia. Gitu. Tadi kita balik lah Kak Imas sekolah sudah. Cenah na sopak cenah mikirna heueuh bergantina jeung urang bapada gitu. Dialokan. Di handap baru lihat mah enggak dikolor dah. Oh, dia itu Yang coba itu kemarin gue berat harus ngatain Nyawa emang oli. tadi engkekeun apal. Nyawa emang oli. Jadi berarti guys bisa dicirikan mah udah tradisi. Bisa ngabulung. Heeh. Naon eta mah ieu ya. jalan lah. Aya tangkal naon ieu sanyeunteun naon. Piceun mah mending ge sa eta lain. Oh, Riba jeung uang presiden tadi dia. Ya heueuh kumaha benerna wae. Kan dari Jepang tadi. Uing mah euy lamun eta mah engke pangalakeun sabeut eta pangarukeun anu luhureun jalan geuningan. Nah anu parolot alahan we. Anana tambangna di dinya teh aya awi geuningan nangtung dina gawir. Jeung tambangna digolerkeun di dinya. Di jeun-jeun kicimpring teh nu nyeun kicimpring nama ieu seueuh. hari-hari Jumat. Nyeun deui pagawean kurang gawe. Eta mah anjak di dituna bisa kan eta. Kan bawa atuh. Ya, kurumutan. Itu hayang nu nya angin jalan. Meureun ka girang jalan, meureun kana ti girang mula tina kawung meureun. Balik tina kawung eta mah ada tina sawana itu nanya ka dinya. Nah, kamu paling itu nu girang. Nu girangna paling kanu penaikna. Tuh atuh gitu. Tuh atuh meureunan heupan eta mah pasti sawah meureun. Ah, itu mah aja kan. Aja. Nya. Nya, cukuran kecang maka dia Meni didemkeun. Iya. Ah, guys. Tuh, udah sampai jalan satapak teh. Atuh mana? Kapan meureun di Aropi? Nah, erek ka girang deui kitu. Sandi yeukun meureunanya. Oh anu ceuk mang sair basa eta can ceuk mang oli encan diawian cenah tukangna. Oh. Tuh. Bapai jalan ini nih. Paralon. Mending pada wani oge balanternya. Pokoknya da bukti. Manggul itu tadi. Manggul sampo engke. Manggul sampo. Kan ieu di bawah ya na, kang mah. Angke manggul. Oh, ripuheun. Ah ngalacengek mangke wae. Ngalacengek mangke wae berangan ibu-ibu ngaropi geus jam 10:30 hampir 10:30.
dekat ieu oyek mah da. Geus bawa mah.